Mabul apal arinya babetan tetap dina mertelakeun pirang-pirang piil. Al apal ari pirang-pirang piil. Salah satu netanya tilu. Madi tegas ka hiji piil madi mamudoriun jeung kadua piil mudore wa amrun jeung katilu piil amar. Nahu doroba wa yadribu wadrib ari contohna eta saumpama lapad doroba jeung yadribu jeung yadrib. Pamadi mangka ari piil madi maftuhul akhiri eta anu dipatahkeun tungtungna abadan dina salalawasna. Al amru jeung ari piil amar majzumun eta anu dijejemkeun kana ciri anu dibabdikeun kana ciri jajemna abadan dina salalawasna. Wal mudhari'u jeung ari piil mudhari ma eta piil kana anu aya fi awalihi dina mimitina mudhari naon idza zawaidil arba'i salah sahiji pirang-pirang huruf jaidah anu opat ijma'uha anu ngumpulkeun kana jawaid naon kauluka ucapan anjeun ana itu lapad ana itu wa halna ari piil mudhari marfuun eta anu diropakeun abadan dina salalawasna hatta yadhula sehingga asub alaihi kana mudhari naon nasibun amil anu nganasobkeun aw jajimun atawa amil anu ngajajemkeun panawasibu mangka ari amil anu sok nganasobkeun asaratun eta aya 10 wa hiya halna ari asarat anetaan wala jeung lan wa idan jeung idan wa kaya jeung kaya wala mukai jeung lam kaya wala mujuhudin jeung lam juhud wa hatta jeung hatta wa jawab bil fa'il jeung pajawab wal wawi jeung wawu jawab wa awa jeung aw wa jawajimu jeung ari pirang-pirang amil anu sok ngajajemkeun samaniyata asyara eta aya 18 wa hiya halna ari samaniyata asyar lam eta lam wa lam jeung lama wa alam jeung alam wa alama jeung alama wa lamul amri jeung lam amar wa du'ai jeung lam amar doa wa lapinahi jeung lanahi wa du'ai jeung lanahi doa wa in jeung in wa ma jeung wa ma jeung ma wa man jeung man wa mahma jeung mahma wa idma jeung idma wa ayun jeung ayun wa mata jeung mata wa ayana jeung ayana wa ayana jeung ayana wa ana jeung ana wa haisuma jeung haisuma wa kaipama jeung kaipama wa idan jeung idan bisyiri anu tetep dina siiran hasotan kalawan tangtu wa telas ma'i arinya babeta anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang isim anu diropakeun al marfu'atu ari pirang-pirang isim anu diropakeun sabatun eta aya 7 wa hiya halna ari marfu'at al fa'ilu eta fa'il wal maf'ul jeung maf'ul alladzi anu lam yusama henteu disebut naon fa'iluhu fa'ilna alladzi wal mubtada'u jeung mubtada' wa khabaruhu jeung khabarna mubtada' wasmukana jeung isim kana wa ahwatiha jeung babaturanna kana wa khabaru inna jeung khabar inna wa ahwatiha jeung babaturanna inna wa tabi'u jeung isim anu anut limarfu'i kana isim anu diropakeun wa huwa halna ari tabi arba'at wasya eta aya 4 pirang-pirang perkara anatu tegas ka hijina at wal atfu jeung kadua atap wa taukidu jeung katilu taukid wal badalu jeung kaopat badal ya babeta anu tetep dina mertelakeun fa'il al fa'ilu ari ngaran fa'il wal ismu eta isim al marfu anu diropakeun al madhkuru anu ditutur qablahu dina sameme fa'il naon fi'luhu fi'ilna fa'il wa huwa halna ari fa'il ala qismaini eta netepan kana dua bagian dohirin tegas ka hiji fa'il dohir pamudmarun jeung kadua fa'il dohir kadohir maka ari fa'il dohir namu kaulida tasab umpama ucapan anjeun koma zaidun lapat koma zaidun hatasna koma ngadeg saha zaidun ki zaid wa yakumu jeung bakal ngadeg saha zaidun ki zaid wa koma jeung ngadeg saha zaidani dua zaid wa yakumu jeung bakal ngadeg saha zaidani dua zaid wa koma jeung ngadeg saha zaiduna pirang-pirang zaid wa yakumu jeung bakal ngadeg saha zaiduna pirang-pirang zaid wa koma jeung ngadeg saha rijalun pirang-pirang lalaki wa yakumu jeung bakal ngadeg saha rijalun pirang-pirang lalaki wa qomat jeung ngadeg saha hindun wa takumu jeung bakal ngadeg saha hindun wa qomat jeung ngadeg saha hindani dua hindun wa takumu jeung bakal ngadeg saha hindani dua hindun wa qomat jeung ngadeg saha hindatu pirang-pirang hindun wa takumu jeung bakal ngadeg saha hindatu pirang-pirang hindun wa qomat jeung ngadeg saha hunudu pirang-pirang hindun wa takumu jeung bakal ngadeg saha alhunudu pirang-pirang hindun wa qomat jeung ngadeg saha ahuka bapa anjeun wa yakumu jeung bakal ngadeg saha ahuka bapa anjeun wa qomat jeung ngadeg saha gulami bujang kaula wa yakumu jeung bakal ngadeg saha gulami bujang kaula wa ma jeung saperti contoh-contoh asbaha anu nyatarupan ieu mah dalika kana itu contoh wal mudmaru jeung ari fa'il dhamir nahu qaulika eta saumpama ucapan anjeun darabtu lapad darabtu wa darabna jeung darabna wa darabta jeung darabta wa darabti jeung darabti wa darabtuma jeung darabtuma wa darabtum jeung darabtum wa darabtuna jeung darabtuna wa daraba jeung daraba wa daraba jeung darabat wa daraba jeung daraba wa darabu jeung darabu wa darabna jeung darabna wa ieu babeta anu tetep dina mertelakeun maf'ul alladzi anu lam yusama henteu disebut non fa'iluhu fa'ilna alladzi wa huwa halna ari maf'ul al ismu al marfu' eta isim anu diropakeun alladzi anu lam yudkar henteu disebut lam yudkar henteu ditutur naon fa'iluhu fa'ilna alladzi
Pain kana mangka lamun aya naon apilu fi'il madian eta fi'il madi duma mangka didomahkeun naon awaluhu mimitina madi wa kusira jeung dikasrokeun naon ma aksara qabla akhirih anu tetep dina samemeh tungtungna madi. Wa in kana jeung lamun aya fi'il mudhari'an eta fi'il mudhari duma mangka didomahkeun naon awaluhu mimitina mudhari wa putiha jeung dipatahkeun naon ma aksara qabla akhirih anu tetep dina samemeh tungtungna mudhari. Wa huwa halna ari maf'ul ala qismaini eta netepan kana dua bagian dohirun tegas ka hiji maf'ul dohir wa mudmarun jeung kadua maf'ul domir. Terus Dohirun mangka ari maf'ul dohir nahu kaulika eta saumpama ucapan anjeun duriba zaidun ari lapan duriba zaidun hatusna duriba ditenggal saha jaidun ki jaid wa yudrabu jeung bakal ditenggal saha jaidun ki jaid wa ukrima jeung dimuliakeun saha amrun ki amar wa yukramu jeung bakal dimuliakeun saha amrun ki amar wal mudmaru jeung ari maf'ul dhamir nahu kalika eta saumpama ucapan anjeun duribtu lapat duribtu wa duribna jeung duribna wa duribta jeung duribta wa duribti jeung duribti wa duribtuma jeung duribtuma wa duribtum jeung duribtum wa duribtuna jeung duribtuna wa duriba jeung duriba wa duriba jeung duribat wa duriba jeung duriba wa duribu jeung duribu wa duribna